Mung Gusti Yesus anu teu tua teu dosa tapi nandangan kasangsaraan. Kasangsaraan Gusti Yesus teh di dieu sanes kumargi kalepatan anjeunna. Tapi ku kalepatan urang diteumleuhkeun ka anjeunna. Gusti nu dimanggung sujud ka Gusti nu jembar kurnia Yesus anu agung Gusti nu welas tur asih Rama nu jembar hampura kurnia Gusti sampurna ka abdi salelanggeuna sujud ka Gusti nu jembar kurnia welas tur asih Yesus anu agung Gusti nu welas tur asih Rama nu jembar hampura kurnia Gusti sampurna ka abdi salelanggeuna Gusti nu welas tur asih, Rama nu jembar panghampura. Pamiarsa tepang deui sareng simkuring dina acara Gentra Kahuripan. Kumaha pamiarsa daramang, mugia pamiarsa aya dina berkah Gusti dipaparin kasehatan kakiatan salalawasna. Awis pisan pangaos kasehatan teh. Upami urang ayeuna sehat eta teh berkah Gusti. Ku kituna urang muji syukur teras ka asihna. Pamiarsa Gentra Kahuripan dinten ieu bade ngaguar perkawis ramalan badega anu sangsara. Ieu masih keneh nyarioskeun perkawis sajarah kahirupan umat manusia di mana Gusti gaduh rarancang supados urang-urang sadaya tiasa salalamet, tiasa uwih deui ka Gusti anu Maha Agung anu tos nyiptakeun urang-urang sadaya. Tujuan Gusti naon anu didugikeun ka urang-urang ka alam semesta ieu? Hiji tujuan,
nyaeta nyalametkeun manusia nguihkeun deui kana kaayaan sateu acan urang tigebrus kana dosa. Di sagedeungeun sim kuring aya Ibu Rita. Sampurasun Bu Rita. Damang? Oge Abah Deni Omen anu mirig kacapi ngahaluangkeun lagu rohani tadi. Nuhun Kang Omen. Oke di payunan sim kuring aya Kang Adang anu ngabantos urang-urang sadaya ngeceskeun naon anu janten obrolan urang dina gentra kahuripan ieu. Sampurasun Damang. Rampes. Puji Gusti. Kang Adang abdi bade ngaoskeun dina pangandika Gusti ieu. Mangga. Yesaya 53. Yesaya 53. Hubunganana atanapi patalina sareng ramalan badega anu sangsara ieu. Mohon, mangga. Yesaya 53 ayat 3. Kieu unggalna pangandika Gusti. Anjeunna ku urang dihina, ditampik teu kendat lara nandang kanyeri. Saurang ge eueuh nu hayangeun nenjo-nenjo acan ka anjeunna. Ku urang teu dipalire, dianggap teu aya bae. Nah, sakitu sangsarana ieu anu tos dinubuatkeun ku ramalan ieu saorang badega ieu. Mohon. Janten upami ieu aya hubunganna sareng Gusti Yesus Kristus anu maot di kayu palang. Mohon. Cobi panginten aya pangiat kangge pamiarsa ieu teh leres-leres dugi sanes mung saukur kasumpinganana ka alam dunia. Mohon. Tapi dugi ka kana kahirupanana oge anjeunna teh sangsara pisan. Leres pisan. Mohon mangga. Mohon janten upami urang ninggal pangandika Gusti ieu khususna upami ninggal ka sadaya ayat tingawitan ayat 1 atanapi utamina ayat 2 dugikeun ka ayat 12. Sapanjang Yesaya pasal 53 ieu salah sawios atanapi nubuatan anu paling lengkap dikutip dibahas dina rupi-rupi kitab anu janten cecepengan bangsa Ibrani atanapi urang Yahudi. Dikutip dina Tanakh, dikutip dina Midras, dikutip dina Targum, kitu oge dina seratan rabi-rabi Yahudi. Sakedap kitab-kitab anu tadi eta teh asa teu wanoh gitu. Biasa ngajelaskeun sengeurik kitab Tanakh teh naon, kitab Targum teh naon. Janten eta teh kitab sadaya kitab teh Taurat teh aya Taurat. Mohon Taurat, Ketubim, Neviim, eta teh disebat Tanakh. Janten kitab utami. Salajengna kajabiti kitab-kitab eta dina pedaran satacana abdi kantos aya Misna. Eta kitab-kitab anu salajengna kangge ngahartoskeun. Aya Talmud misalna kangge ngahartoskeun, kangge aya Misna oge anu kangge nyatet saha jalmi-jalmi nu ngalaksanakeun Taurat eta. Aya Midras oge rupi-rupi. Kalebet dina ieu aya Targum sareng sajabina. Ieu sadayana kitab-kitab atanapi seratan-seratan suci anu diangge ku urang-urang Yahudi kangge nyaluyukeun hirup, kangge ngahartoskeun naon nu di pikahoyong ku Gusti zaman perjanjian lawas. Enten ieu teh paling lengkap. Henteu sadayana dicutat, tapi ieu salah sawios nubuatan nu panglengkep-lengkepna dicutat meh ku sadaya sumber. Jadi hartosna kitab-kitab eta teh anu nuyun kahirupan orang-orang Yahudi anu ngawarisan di kitab Taurat, Jabur, para nabi eta. Aya anu nafsirkeun, aya nu nyatet kumaha eta kitab-kitab dilaksanakeun, sareng kumaha misalna kaputusan pamimpin-pamimpin patali sareng hartos eta kitab. Ieu rupi-rupi kitab. Hartosna kitab-kitab eta janten panduan. Liri barat nya sakali deui upami urang kan di negara urang aya peraturan, aya undang-undang dasar. Sok sanaos ieu sanes perbandingan anu saimbang, tapi tiasa digambarkeun supados kahartos
parantos ke urang. Leres, Aya undang-undang dasar, lajeng aya undang-undang, aya peraturan pamarentah, Kepres, aya peraturan daerah. Sadaya dumasar karena undang-undang dasar. Leres. Mohon. Salaku indukna. Mohon. Taurat salaku indukna. Dan salajengna kana rupi-rupi kaperyogian dicatat kitab-kitab samodel kitu. Janten tiasa disebat gampil nama turunan, upami disebat turunan mah turunan tina Taurat teh rupi-rupi. Kalebet ieu tah sakali deui teks ieu Yesaya 53 teh hiji-hijina atanapi salah sawios hiji teks anu paling lengkap dikutip meh ku sadaya. Henteu sadaya teks kitu cumarios ngeunaan ieu. Janten ieu tangtosnya teks anu penting pisan. Kange konteks zaman harita. Anu salajengna meureun kurang tiasa ditinggal. Saha anu dimaksad hamba anu sangsara ieu atanapi badega anu sangsara ieu. Tah. Tina sadaya kitab Tanakh Midras Targum catatan rabi-rabi. Eta sadaya cumarios ngeunaan teks Yesaya 53. Namung hanjakalna naon? Kasimpulan tina ieu kitab-kitab teh henteu nuju ka Gusti Yesus. Benten sareng kasimpulan anu didamel ku Yesaya. Maksudna kasimpulanna ka saha eta? Aya nu nyangemkeun ka Nabi Musa, yen hamba atanapi badega anu sangsara teh nyaeta Musa. Aya nu nyangemkeun nya bangsa Israel ku anjeun saupama badega anu sangsara. Aya oge anu nyangemkeun nabi-nabi sejen. Cindekna gubragna sok sanaos dikutip, sanaos dipelajari, sok sanaos di seueur anu ningal hartosna. Tapi gubrag pangartosana teh sanes ieu teh cumarios ngeunaan Gusti Yesus. Tah eta nu dihanjakalkeun teh. Alasanna kineun-kineun naon tah? Kan upami ningal dina kitab pasal 53, Mohon. ieu jelas pisan. Mohon. Kasangsaraan anjeunna upami misalna ditujukeun ka Gusti Yesus ka Musa panginten. Kan teu tebih kajantenan tos jelas kan Musanya. Rupina ieu sakumaha anu kaalaman ti wangkit zaman Yesaya balihan sateu acana dugi ka zaman Gusti Yesus ku anjeun sumping. Aya hiji masalah di antawis bangsa Israel. Dina hiji perjalanan mangsa Gusti Yesus parantos munggah ka sawarga parantos gugah deui teu tebih saparantos Gusti Yesus pupus di kayu salib. Aya sawatara murid anu uih ka kampungna ka lemurna nyaeta ka Emaus. Eta murid teh henteu ngartos henteu surti kana sanes kanten kajantenan. Saur Gusti Yesus nya dina eta carios aya hiji sapertos selaput upami bahasa Indonesia anu ngahalangan paningal. Sakumaha paningal bangsa Israel waktu di Gunung Sinai bade ningal Musa kada dihalangan. Ta eta teh sapertos teu kaangkat, janten kacindekanna teh mengpar. Padahal upami urang ningal dina ayat 2, geus keur saning pangeran eta abdina teh sina kitu, lir tangkal anu jadina dina taneuh angar, teu martabat, teu harkat, taya pisan panarikna. Jadi urang teh teu hayang ngadeuketan. Ieu jelas sakumaha oge anu disangemkeun dina hiji Petrus 1 ayat 11 punten pangaoskeun. Dua ayat ieu ngarujuk secara tegas, secara eces, secara jentre yen nubuatan badega anu sangsara eta cumarios ngeunaan Gusti Yesus sanes nu sanes. Mangga hiji Petrus 1 ayat 11. Wah, momen. Mangga. Tos kapenak mangga. Hiji Petrus 1 Mohon. ayat anu ka-11. Anu ditalungtik teh kumaha jeung zaman mana pijadieunana. Eta hal anu ti samemehna keneh geus ditujul ku Roh Kristus ku anjeunna anu aya dina jero aranjeunna. Anu nganikakeun hal kasangsaraan anu baris disorang ku Kristus. Kitu deui hal kamuliaan anjeunna sabada sangsara. Tah, ditalungtik ku seueur jalmi kalebet rabi-rabi sareng sadaya jalmi anu aya kapentingan sareng keagamaan di Israel. Iraha saha nu ditunjuk saurna teh
tapi henteu dugi sakumaha anu ditunjuk ku Roh Kristus. Yesaya 53 teh hiji nubuatan ngeunaan Gusti Yesus Kristus sakumaha kahoyong Roh Suci. Kitu oge dina ayat 4 pasal 53 dugikeun ka ayat 6 kieu nyangemkeun disangka ku urang mah sangsara teh lantaran dihukum ku Allah sing horeng keur nalangan urang da sanyana mah urang anu kuduna nandangan lara jeung nyeri teh. Panganjeunna taratu teh ku karana dosa urang, anjeunna pada ngarangketan ku karana kajahatan urang. Anjeunna nandangan hukuman sangkan urang disalametkeun, anjeunna raraheut sangkan urang dicagerkeun. Urang teh ibarat domba leungit ngalantrah neangan jalan sorangan. Tapi hukuman anu kuduna keuna ka urang ku pangeran diteumbleulkeun ka anjeunna. Saha memangna musa ngalaman ieu? Henteu. Aya nabi-nabi nu ngalaman kieu? Henteu. Mung Gusti Yesus anu teu tua teu dosa tapi nandangan kasangsaraan. Sakedahna ieu janten kacindekan tina kitab-kitab eta. Ta eta. Pak punten bade aya patorosan. Muhun mangga Ibu. Kumaha pengorbanan Gusti Yesus sareng umatna dina sadidinten dina kahirupan urang ieu. Hubunganana gitu. Hubunganana. Mohon, iya saya pisan. Hayu urang tinggal ayat anu kalima dina Yesaya 53 eta. Sakali deui. Pang anjeunna taratu teh ku karana dosa urang, anjeunna pada ngarangketan ku karana kajahatan urang. Anjeunna nandangan hukuman sangkan urang disalametkeun, anjeunna raraheut sangkan urang dicagerkeun. Naon hubungan pengorbanan Kristus sareng umatna? Nya eta kangge nyalametkeun. Hubunganana nyaeta Gusti Yesus salaku penebus anu nangol kasangsaraan Gusti Yesus teh di dieu sanes kumargi kalepatan anjeunna. Tapi ku kalepatan urang diteumleuhkeun ka anjeunna. Sanes margi Gusti Yesus milampah nu aeb, milampah anu dosa, tapi rupina ieu Gusti Yesus nangol kalepatan urang, nangol dosa urang. Dugikeun anjeunna nandangan kasangsaraan eta. Ta ieu hubunganna Gusti Yesus salaku panebus. Kasangsaraan Gusti Yesus teh mangrupikeun jalan pikeun nyalametkeun urang anu sakedahna dihukum ku Gusti Yesus ditangel. Janten Gusti Yesus nu dihukum. Upami kitu mah atuh janten pangorbanan Gusti Yesus nampi hukuman anu sakedahna diteumbleulkeun ka urang-urang. Leres pisan. Ieu janten jalana arti kasalamatan keur umat manusia. Leres pisan, leres pisan. Janten upami teu aya Gusti Yesus rupina teu tiasa. Margi upami urang emut kana pedaran-pedaran sateu acana cumarios patali sareng domba, korban domba sareng sajabina. Eta teh nyabit hiji pangorbanan atanapi nyarioskeun hiji pangorbanan anu sampurna. Kunaon sampurna? Margi Gusti Yesus henteu tua teu dosa. Sacara pangemut atanapi logika we. Naon nu dimaksad korban? Kecap korban teh kedah mibanda hartos nu kumaha? Hartosna tumbal atanapi korban, hartosna naon? Anu teu aya hubungan tapi janten nebus, janten nu nangol. Upami aya hubungan mah sanes korban. Nya disebutna tumbal. Mohon. Contona upami abdi ceceremed. Nyanak barang batur. Lajeng katewak abdi teh duaan sareng bapak we misalnya nya. Nyanak barang batur. Bapak katewak. Bang mangsa bapak katewak, saur bapak teh. Da abdi henteu nyalira. Ngarujuk ka abdi ge katewak. Di polisi abdi nyangemkeun, henteu abdi mah korban. Teu tiasa disebat korban upami abdi oge ngiring. Korban mah memang kedah pisah teu aya patula patalina sareng kasus, sareng masalah anu kajantenan tapi janten ditalikeun ka dinya. Kumargi kitu sampurna. Margi Gusti Yesus teu dosa, Gusti Yesus teu midamel kalepatan, Gusti Yesus henteu codeka dina laku lampah. Malihan Alkitab nyangemkeun Gusti Yesus teh suci teu kapena kalepatanana. Sanes mung hiji dua ayat model kitu diparios ku Pilatus, diparios ku imam-imam. Teu aya nu manjing hukum, tapi dipaksa supados nanggal dosa. Tak kitu, Bu. Nah, Pak,
Abdi ge bade teu maros itu Mangga. Upami kitu, upami urang ninggal kasangsaraan sama kitu teh kinten-kintenan naon tah anu kedah ku urang dicanak, kedah ku urang dipelajari tentang hal ieu teh kitu tah. Nah kasangsaraan teh aya maunatna. Aya manaotna. Maunatna aya manfaatna kangge naon eta kasangsaraan teh nya. Ayo urang tinggal heula dasarna dina 1 Petrus 2 ayat 24. Urang ge sangsaranya di dunia. Seueur kasangsaraan. Seueur pisan. Sareng Markus 8 ayat 34. Mohon dina 1 Petrus 2 ayat 24. 1 Petrus 2 ayat 24. Patali sareng naon kasangsaraan teh dampak atanapi hubunganna sareng urang gitu nya. 1 Petrus 2 Ayat 24. Kristus ku anjeun geus ngabregregen salirana dina kayu salib ku dosa-dosa urang supaya urang bebas tina kakawasaan dosa hirup nurutkeun pangersa Allah. Raheut-raheut salirana ngalantarankeun aranjeun cager. Tah. Janten moal aya pamulihan damang diuihkeun deui urang upami Kristus henteu ngabregan salirana ku dosa-dosa urang. Kumaha kitu upami urang ngemut kana kajantenan Gusti Yesus disalib. Didinya Gusti Yesus nyarios Eloi Eloi lama sabatani. Sapertos Gusti nebihan leres pisan. Margi Allah Rama nu Maha Suci Maha Kudus teu mungkin aya sasarengan sareng pribadi anu nuju kabregan ku dosa. Waktu harita Gusti Yesus ngaraos di kantun ngaraos tebih tina kasatunggalan sareng Rama Putra sareng Roh Kudus waktu harita saheulaanan ngaraos tebih margi dibregan dosa. Engke tangtos pulih deui. Margi Gusti Yesus nyangemkeun kami kawasamikeun kawasa nyanak deui. Enten waktu harita Gusti Yesus dugi kamasrahkeun dirina nyawana mung nun Rama kadambal panangan Rama abdi masrahkeun nyawa. Numutkeun Markus 8 ayat 34. Markus 8 ayat ka-34. Mohon. Geus kitu anjeunna nyaur nurea. Kitu deui murid-murid huluy nyarios kieu. Jalma anu rek anut ka kami kudu poho kana kapentingan dirina sorangan. Kudu manggul salibna terus nuturkeun kami. Tah. Sakur jalmi nu anut ka Gusti Yesus tadi jalmi-jalmi nu kagungan dosa teh ditebus ku cara Gusti Yesus ngagentos dosa jalmi ngabegbergan dirina ku karendahan manahna salaku badega nya dugikeun ka ngurbankeun nyawana ku jalan kitu lajeng urang janten tiasa dipulihkeun diuihkeun deui hubungan sareng Gusti Allah. Tapi salajengna ieu oge janten bahan kangge supaya urang numuwuhkeun iman. Ku ayana kasangsaraan eta urang janten tumuwuh iman. Sawalerna upami teu aya kasangsaraan tiasa janten urang teu terang kumaha carana supaya iman tumuwuh. Pan kangge naik kelas teh kedah ngalangkungan ujian. Naon hartosna ujian? Hiji kaayaan anu dakdikdug manah ratug emutan puyeng sagala rupi. Masing-masing ujian teu gampil seueur jalmi anu ngahindar ngabalieur tina ujian. Tapi upami henteu ngalangkungan eta ujian moal naik kelas. Nah kitu oge kasangsaraan ngajantenkeun tumuwuhna iman. Henteu aya rugelna berarti nya kasangsaraan Teu aya rugelna. urang dilenyepan mah kitu nya. Muhun. Abdi masih ngemut keneh ieu. Kumaha Pak? Gusti Yesus Muhun. ngantunkeun di kayu palang kangge ngagentos saabregna dosa umat manusia. Leres pisan. Hartosna anu kedahna dihukum teh kan urang-urang. Leres pisan. Umat manusia kacida rosana nya ku dosa. Ieu gambaranna kumaha nya Gusti Yesus ngarengsekeun hal eta. Leres pisan. Memang upami ninggal dina pangandika Gusti terus ninggal dina film komo di film passion nya. Waduh sakitu nyerina Mohon. kasangsaraan Gusti Yesus Mohon. kedah nanggal dosa umat manusia. Leres mohon. Padahal eta teh henteu
upami teu lepat mah henteu dugi ka satengahna kaayaan nu aslina. Margi saurna ku cara dipecut wae numutkeun hukum getih nu baris ngocor teh kinten-kinten 2 liter. Kirang langkung getih urang aya sabaraha liter. Henteu tebih ti jumlah eta. Memang langkung ti 2 liter tapi teu tebih. Kantos janten donor darah dicanak mung salabu. Kinten-kinten antawis 200 dugi ka 250 cc sanes. Tapi seueur anu puyeng. Ieu langkung ti 2 liter. Kapiceuna getih Gusti Yesus. Tapi anjeunna tiasa. Kunaon eta sadaya tiasa dipidamel? Kahiji kumargi Gusti teu aya jalmi anu langkung sangsara ti batan Gusti Yesus. Hiji Petrus 4 ayat 1. Cobi diaos heula. Hiji Petrus 4 ayat 1. Ayat 1 kieu unggalna pangandika Gusti, lahiriah Kristus geus nandang sangsara, kusabab kitu aranjeun kudu boga tekad anu kuat saperti anjeunna. Sabab anu kuat nahan paneka lahiria ku karana iman eta nandakeun geus embung ancrub deui kana dosa. Gusti Yesus nandangan kasangsaraan langkung ti saha wae jalmi anu ngangken atanapi nu ngalaman kasangsaraan. Gusti Yesus langkung. Di dieu rasul nyarios yen henteu aya kasangsarana anu leuwih luhur tibatan kasangsaraan Gusti Yesus. Tah sakitu beratna. Margi nanggal dosa eta. Dina Yesaya tadi jalmi henteu tiasa terang ieu teh saha. Henteu mata kataji narik ati ningal rarayna. Digebugan, disiksa. Sareng sajabina dina pasal 53 Yesaya. Lengkep pisan naon nu karandapan ku Gusti Yesus. Tak kitu Pak. Beratna Gusti Yesus nandangan siksa. Aduh, punten ye waktosna nu nyeret ye. Tapi kumaha urang ngalarapkeun. Mohon. Pangorbanan penderitaan kalaraan Gusti Yesus Kristus sareng kahirupan urang-urang ayeuna Leres. anu panginten sanes masalah alit, masalah ageng. Mohon. Kumaha ta urang Leres. sareng Gusti Yesus Ye, pangorbanan. leres saya pisan nya janten naha kasangsaraan tadi aya maunatna, aya manfaatna, tos diwaler aya kitu oge dina hirup urang. Kumaha urang mayunan kasangsaraan? Nu kahiji urang kedah yakin yen kasangsaraan teh mangrupi alat kangge numuwuhkeun karohanian urang. Eta nu kahiji. Janten ulah ninggal kasangsaraan teh sacara negatif, mung abdi we nu sangsara teh nu sejen mah henteu. Padahal jalmi anu mineng ngajalanan ujian kalayan lulus tingkatanna teh beuki luhur sanes. Anu sakola tingawitan SD, SMP, SMA dugikeun ke sarjana, master, doktor sadaya ngalangkungan ujian. Mangkin kaditu sanes mingkin ringan, mingkin abot. Kitu oge sareng kasangsaraan, upami kasangsaraan kaalaman ku urang ditinggal salaku alat pikeun numuwuhkeun rohani, ieu cara urang. Tanu kahiji. Anu kadua dina 2 Korinta 1 ayat 5. Cobi dibuka heula sakedap. 2 Korinta 1 ayat 5. 2 Korinta 1 ayat 5 kieu unggalna pangandika Gusti. Kulantaran simkuring sering nandang kasangsaraan anu karandapan ku Kristus, nya ku karana Kristus oge batin simkuring kacida ditegerkeun ku Allah. Mangsa urang ngalaman kasangsaraan, hayu urang ninggal diajar kana jalmi sejen atanapi ka jalmi sejen anu ngalaman langkung sangsara ti urang. Kumargi kitu urang tiasa langkung teger. Upami urang kirang artos, aya jalmi nu teu gaduh artos, urang mah mung kirang. Jalmi aya nu teu gaduh. Kumargi kitu sok sanaos kirang urang tetep ngucap syukur sanes. Upami urang nandang panyawat bandingkeun sareng Gusti Yesus anu nandangan ka nyeri. Tantos urang ngucap syukur, Gusti abdi mah mung gering 2 dinten, 3 dinten, samingon, 2 mingon. Tapi Gusti mah dugikeun ka puput nyawa. Bandingkeun ka ditu supados urang teger anu pamungkas nya eta kasangsaraan teh sanes akhir sagalana. Justru kasangsaraan upami leres sikep urang tiasa janten awal kangge langkah kangge posisi anu langkung manjeng.
Aduh, Gitu. hatur nuhun. Padang, Sami-sami. Kang Leni, Bu Rita, pamiarsa, urang-urang sadaya diemutkeun. Yen penderitaan anu bakal katampa ku urang salaku urang-urang jalmi anu dosa atos dibayar lunas ku Gusti Yesus. Upami urang mayunan kasangsaraan di alam dunia, eta kangge jalan urang keur tumuh iman urang majeng deui. Satia ka Gusti Yesus Kristus kumargi anjeunna tos nanggel dosa urang di kaipalang. Cag mung sakitu obrolan Gendera Kahuripan, mugia ieu janten berkah kangge pamiarsa sadayana. Hatur nuhun, Gusti ngaberkahan. Rahayu, rahayu, rahayu.